Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangdi dina pangajaran Basa Sunda kelas 7 semester 2 dina minggon ka-11 ngeunaan dongeng sareng ibu. Satracan urang bedarkeun leuwih jauh, hayu urang sami-sami ngadoa supados diajarna gampil. Dina minggon ieu hidup sadayana haladir. Upami hadir sadayana, mangga hidup eusi absena dina link Google Form anu tos ku ibu sharekeun di WA group Mapel Basa Sunda kelas 7. Satracan urang bedarkeun leuwih jauh, dina pangajaran ieu aya 5 tujuanna. Nu kahiji, mengidentifikasi bentuk struktur dongeng parabel dengan tepat. Nu kadua, mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam dongeng dengan tepat. Nu katilu, menyusun parafrase dongeng dengan kreatif. Nu kaopatna, menyusun peta pikiran dongeng dengan kreatif. 5. Mendongeng dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Di dieu, ibu ngagaduhan 2 contoh dongeng. Anu kahiji dongeng si kabayan meuleum lauk, nu kaduana dongeng si kabayan ngalanangka. Mangga hideuk regepkeun. Tadi saparantos hidup ngaregepkeun 2 contoh dongeng nu tadi. Di dieu ibu bade masihan patalekan. Nu kahiji, saha sih tokoh anu aya dina dongeng tadi teh? Nu kaduana, nyaritakeun naon dongeng-dongeng tadi teh? Nu katiluna, naon amanatina dongeng-dongeng anu tadi teh? Patalekan tadi teh tiasa hidup langsung jawab dina WA grup sareng ibu. Ayeuna urang medarkeun naon sih anu dimaksud dongeng. Dongeng teh nyaeta carita rekaan atawa fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan. Upamana wae sasatoan jeung tatangkalan boga paripolah sarta bisa ngomong kawas jelema. Parahu bisa jadi gunung atawa jelema jadi maung kajajaden. Dongeng oge kaasup kana karya sastra balarea lantaran henteu kanyahoan anu ngarangna. Dumasar kana eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing. Diantarana aya dongeng sasatoan atawa fabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusa. Upamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Contona dongeng Sireum jeung Japati. Anu kadua aya dongeng jalma biasa atawa parabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa anu sakapeung mah sok mahiwal pikaseurieun tapi lenyepaneun. Contona tadi dongeng si kabayan meuleum lauk jeung dongeng si kabayan ngalanangka. Anu katilu dongeng sasakala atawa legenda. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contona nyaeta dongeng Jonggrang Kalapitung. Anu kaopatna aya dongeng babad atawa sage.
Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona dongeng Sangiang Boros Ngora, anu kalimana aya dongeng kapercayaan atawa mite. Nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa perkara-perkara anu goib. Contona dongeng Nyi Roro Kidul. Salian aya 5 rupa dongeng, dina dongeng oge aya unsur carita anu ngadedelna. Nu kahiji aya jejer atawa tema, nyaeta ide gagasan atanapi pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Nu kaduana latar atawa setting, nyaeta patempatan waktu atawa mangsa atawa suasana lumangsungna carita. Nu katilu palaku atawa tokoh, nyaeta naon-naon anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Nu kaopatna galur atawa alur, nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Nu kalimana nyaeta amanat atawa pesen, nyaeta rupaning hal atawa perkara nu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Eta teh kalima unsur carita anu aya dina dongeng. Hayu urang ringkes materi anu tadi tos dipedatkeun. Dongeng teh nyaeta carita rekaan atawa fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan. Dongeng teh kaasup oge karya sastra Balarea lantaran henteu kanyahoan anu ngarangna. Dumasar kana eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing. Di antarana aya dongeng sasatoan atawa fabel, dongeng jalma biasa atawa farabel, dongeng sasakala atawa legenda, dongeng babad atawa sage, jeung dongeng kapercayaan atawa mite. Unsur carita anu ngadedel dongeng diantarana aya jejer atawa tema, latar atawa setting, palaku atawa tokoh, galur atawa alur, jeung amanat atawa pesen. Ngartos dugi di dieu. Upami aya nu teu ngartos, hideuk tiasa naroskeun via grup WA Mapel Basa Sunda kelas 7. Upami ngartos, alhamdulillah. Ayeuna hideuk mangga kerjakeun tugasna nu aya dina Google Form anu tos ku ibu sharekeun di grup WA Mapel Basa Sunda kelas 7. Hatur nuhun kasadayana. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.